Isuk-isuk riweuh ngalipatan tenda dituluykeun gegero. Ieu we geuninganan bray isuk teh besti ngalayah di tengah imah teh. Lamun geus ngalayah kieu teh biasa pagawean budak galing 2. Penting-penting nyieun proyek isukna bagian inungna bebenah. Aya sagala ompreng ngalayah di tengah imah teh. Ieu deui isi saprena ge mending geus kat kucel kieu. Ayeuna mah teh naek mukakeun hordeng besti soalna geus caang di luar teh. Jigana teh si tenda ieu ge rek dilipetan we ayeuna mah. Soalna hareureun geuninganan lamun misalna ngampar wae mah. Tadina mah si tenda ieu teh rek peuting dilipetanana. Kulantaran peuting mah masih keneh dipararake. Jadi isuk ayeuna mang pangmungpung sare keneh. Si tenda ieu teh aya tasna jadi ku teh nanah teh rek diasupkeun we kana tasna deui. Ayo geura ampih mumpung budak galing 2 sare keneh. Tah lamun geus kieu mah geunah meureunnan rapih gantungkeun we dina paku tuluykeun meresan ieu ulinanana. Untung we besti teu dikaluarkeun kabeh. Sampaikeun hordengna bukakeun jandelana. Udara isuk besti seger. Ayo tuluykeun deui kana pagawean ieu anu can anggeus. Tahna dipiceun, omprengna disimpen, kebutan kasurna sapukeun karpetna. Kulantaran temokana mah ulah make sapu nyere jadi dituluykeun we make sapu inyuk. Cenah geuninganan lamun di jero imah nyapu ulah make sapu nyere. Tuluy lamun nyapu teh kudu diparatkeun kaluar cenah bukakeun pantona. Pamali cenah cek teh nanah teh paralun we kali-kalieun. Geser deui ka belah dapur biasa geus di dapur mah. Deui kana gerohaneun anu geus ngajabreg. Tapi samemeh gegero arek bebenah heula di dapurna. Ieu deui presto tinggalun untung we balik deui ka dapur. Pas dikorek-korek teh geuninganan aya keneh gerohaneunna teh. Biasa besti samemeh gegero kuer heula di dapur. Angkat itu angkat ieu bari dikoer-koer. Ya panan katempo deui aya gerohaneun teh 2 siki. Ieu deui seusahaneun menikat geus ngajabreg deui kudu nyeusehan meureunnan. Tapi da kulantaran isuk ayeuna mah moal wakamikiran seusehaneun. Soalna aya gerohaneun anu geus ngantri ti teh tadi. Geura tempo besti aya panci, aya baskom, aya piring sagala we dina jero ieu teh aya. Padahal mah ieu si panci presto teh urut ngulub kacang hejo. Batur mah panci presto teh dipake ngulub daging, ieu mah dipake ngulub kacang hejo. Lamun misalna geus ngulub kacang hejo pasti anu dilobakeun teh senok jeung mangkok. Anu sakuduna mah gegero isuk ayeuna teh saeutik. Tapi da kulantaran si budak galing 2 berkarya. Jadi weh ompreng bararesih teh kalaluar deui. Kuduna mah ieu teh si gerohaneun teh nyabun we sorangan. Ieu mah lamun misalna teu dikosokan mah anger we kitu-kitu keneh. Da lamun misalna teu ku teh nanah kusaha deui atuh da besti moal mungkin batur da datang ka imah teh nanah arek gegero hungkul. Da batur ge boga pagawean sorangan. Dikosokan agen teu waka kabeh besti urang kucurkeun heula we bersihan heula saware-saware ameh lega di dieuna. Jeung deui lamun misalna teu dikupiakeun heula mah bisi kaciplatan anu kotor lainna. Leuheung we meureunnan besti ari dikumahan saeutik-saeutik ieu mah tereh anggeusna. Besti aya nu sarua teu. Ari cuaca mah panas kitu mentereng na luhur sirah teh. Ari awak mah menikat ngahod-hod katirisan aya panas oge. Cek teh nanah tehnya besti. Aya usum halodo matahari dina luhur sirah anger we katirisan keneh komo di hujan dina jero imah we ngalumuk jiga topo. Coba sepil daerah mana anu haneut kitu teu tiris modelan kieu di tempat teh nanah mah menit tiris besti ngahod-hod pokona mah. Ayeuna oge ngagerohan parabot bongana geus ngajabreg teuing. Lamun karak hiji dua mah diantepan we meureunnan. Singkat carita gegerohna geus anggeus mah